Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil wa yassir li wa qudatan lisan yafqahu. Ampun dipayun, ayo sami-sami saya puji sirah syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina suatu ieu dinten ieu dina sasi anu mulia di bulan Ramadan, urang masih biasa ngayakeun dua sampean tilu dina masing-masing aya patempatan anu mulia. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkeun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun dipayun anu kusimari di kahormat asa mudramat anu kusimari di kahormat asa guru anu parantos syuting parantos aya di lokasi anu insyaallah bakal ngisi tausiah anu kita hormat asa Ustaz Sandi anu insyaallah bakal ngisi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita hormat asa kuat sadayana beberapa kali ibu-ibu anu ikut kana Banten anu hadir di mana wae nanti panggilan ngawakilan insyaallah di bantu ayat MC nya Fadil ayat nantinya rencana singkat wae insyaallah nanti bakal tatap ieu acara sok-sama di acara simpel gitu nya. Acara kayak sanes ieu mah etang-etang latihannya Pak Komida. Latihan urang pun acara supaya mikarsep kana hiji agama. Kitu nya sanes kegayaan dokter kayak gitu. Tausiahan pangaosan temu ieu mah ngalatih khususna panginten ka incu buyutna Mahodiah sakeluarga mantan pisan almarhum oleh Sultan yang dituna Wilastra Indosai kitu nya. Mudah-mudahan incu-incuna mudah-mudahan masih biasa terus mempertahankan agamana mikarsep kana agamana. Panginten acara nama maseur makaji panggilan buka insyaallah bagi parantos diucapkeun anu kaduana urang kana singkat wae insyaallah cara anu salajengna nyaeta tawasul insyaallah tawasul ieu bari dipimpin ku panglaksana Abdul Wahyu Sumangga. Ijazah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaihi Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الله يهدي القلوب وسلطان العليم